Pak RT, urang ngerek ngajual gelang. Iya gelang teh anu matak jadi benghar 7 turunan. Naon peti jual? Beritnya. Lain Pak RT, Terus? urang pan turun ke-8. Ih, Mang Depan, rajin Mang Depan mahnya olahragana. Waduh atuh ja, menjaga kebugaran. Bener, tapi cek batur mahnya Mang. Mau misalkan olahragana rajin sampai 30 menit, bakalan keciri lebih ngora. Keciri lebih ngora kumaha maksudnya ja? Nya, keciri lebih ngora, tibatan akina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, orang rek curhat nih. Heeh, sok ya rek curhat naon. Di kieu urang teh boga kabogo. Nya bisa orang teh ka kabogo nu ayeuna. Terus masalahna naon? Nah, masalahna teh urang teu disatujuan ku keluargana. Ku indung bapana, Lain, ku adi jeung lanceukna nya. lain, Pasti ku uwa jeung emangna ieu mah. lain. Terus ku saha atuh? Ku salakina. Ajak ribut sia mah tidak. Ya, gambar naon kapal selam dong. Mana kapal selamna? Kapanan kapal selamna di jero laut. Oh, ininya. Ada gambar naon? Iya, tugas di ibu guru gambar segitiga sama kaki. Selesaikan dia. Ya. Wah, karena balik di pasar ujung Merung. Tanya mah girimis kieu. Ngeunah hanut-hanut ya meuli sepantales. Ari geus dahar teh. Ate paham. Atuh udah salah uang mah daharna. Aya carana tuh. Emang kumaha carana ame teu ateul? Jadi kieu sancan kuah di dahar teh si sepantalesna kuah garwan heula. Jadi moal ateul. Bu, ini hareudan kieu nya. Nalkep, teh cek. Ini hareudan kieu nya. Murungkeun atuh AC-na. Ai teh Ica, kan ibu mah teh adu AC. Geura masang AC atuh. Daripada masang AC, mending pakai ieu, dua fungsi. Oh gitu. Cing, fungsi nu kahijina kumaha? Lamun urang keur kapanasan. Adem kan? Lamun fungsi nu kadua kumaha? Fungsi nu kadua lamun urang ketiris cek panggilna goyang-goyang harda kan?